Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murangkali anu solih sareng soliha, kumaha kabar dinten ieu? Mugia sadayana dipeparinan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dinten ieu teu pangdi sareng Bu Guru kana pangajaran bahasa Sunda. Dinten ieu urang bade ngabahas pangajaran 5, nyaeta pangalaman abdi. Naon ari pangalaman abdi teh? Mohon, pengalaman abdi nyaeta pengalaman saya atau hal-hal yang pernah kita lewati atau alami. Yuk orang kawitan. Paniten basa. A. Maca gambar. Baca heula caritana terus caritakeun deui ku hidep. Agus balik ti sakola. Ngabring jeung babaturanana. Artinya, Agus pulang dari sekolah bersama dengan teman-temannya. Ngaliwatan jalan raya, rek meuntas loba mobil. Melewati jalan raya, mau menyeberang banyak mobil. Aya pak polisi keur tugas, dipang mentaskeun ku pak polisi. Ada pak polisi sedang bertugas, diseberangkan oleh pak polisi. Nah, eta tadi carita tentang si Agus balik di sekolah. Salajengna caritakeun eusi gambarna. Bek jawab pananya dihandap. Salajengna caritakeun eusi gambarna. Perhatikan ku hidep. Di dieu aya gambar Nurman keur masihan sedekah ka musafir. Contoh carita gambar si Nurman. Nurman uih ti sakola. Di jalan, Nurman pendak sareng musafir. Nurman karunyaeun ningalina. Teras masihan sedekah. Nah, eta tadi contoh carita gambar si Nurman. Kanggo tugas, kerjakeun pananya nu bagian B halaman 45. Hatur nuhun kasadayana murangkali, mugia naon anu dijelaskeun tiasa dipahaman. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.